Joker, kurang ya narekin perhitungan yang mana? Soalnya naon, lanceuk saperguruan urang geus dipodaran ku sia. Itu kampuan marane. Hah? Sekolah nah saya jadi penjahatnya ceritanya sok kieu ceritanya apa can tamat ceritanya Dek si Acung keur naon busat eta film favorit urang eta teh masa keleutik Cung milu lalajo Cung nah tuh mah sok riweuh wae teh Cung nih tah Cung ieu si Joro ieu paeh di dieu teh Cung tah nah apa eta ieu episode anyar tah tak ieu resep Cung tah ieu tah si eta tah sama teuing wae teh Cung teu nganeng kagak wae ini teh si Acung meuni tega ka urang abang teu boga HP da urang mun boga da moal lalajo ka maneh tapi dipikir-pikir teh urang teh sok aya pangabutuh si mamang teh ngali banget ku tak geus bias kitu sok melas gitu yang geus atuh mang uang nonton lah bareng ya tah kitu Acung tah sia beunang si ayeuna mah tah mana emang meni gadeng wae sok nonton mah nonton atuh jempe tah eta siapa ngomong wae cai gandeng teh suut teh mau nonton anak mah tong gandeng nonton lah goblok si Joker mang sia mah gandeng wae aing mah teu pukul nonton lagi ya Cung napa wae Cung kurung keuleuh teh Cung lah aku malu apa teh banyak baterai mah mana dah ngomong wae itu jadi banyak baterai aing teh pohotan di tas apa teh cas heula buru atuh can meuli rungsing gimana rame pisan ayeuna mah episode ayeuna mah si Joker goblok asli mah rame si Joker pe kesebelan pisan nomor teresep ih mun aing kira aing Cung naikkeun maneh jadi superhero maneh jadi naon Cung sebenarnya mah urang teh yang jadi Kapten Amerika pancigana itu kabangetan eta teu kabeungetan Cung maneh siapa kitu wae aing teh mang ada di dinya lamun superhero resep naon mang naon resep eta Cung we anu sok ditopeng topeng monyet lain sok dijubah mana anu kuda maneh teh sok mawa koper teh sok ngaluarkeun ieu kacapi saha sahanya anu si ani teh lain ani mana Cung anu ngomong terlalu lain lain atuh Cung ngomong drama mah saha tuh si Joro mang eueuh atuh si Joro tinu hero Marvel mah tuh sok arane wae pokona mah urang mah kekeh yang jadi si Hulk nu hejo-hejo teh pokona mah kada Cung ke urang mah Cung resep eta ka si Joro resep mah kana kuda mau pedang tempang nama urang yang kasih Joker eta nyanes aing kasih Joker di mana ya orang teh Amigo, Fernando, Corazon, Wafer, Tengo, Luis Fernando, Esteban. nah si mama ngomongnya jadi gitu goblok jadi jorok gitu Senta Cora Comaro,
amigos, Marisol, Esteban, Corazon. Ngomong naon sih mang? Tengah ngerti orang mah. Sekali dia absen. Kudu make Google Translate gitu. Cung, saya mah teu ngarti wae. Bawa orangnya sasup lamunan ya, Cung. Tuh, orang jadi jorok teh ya, Cung. Namanya Hejo, Cung, weh. Heeh, Bang. Bang itu orang hejo, nanya. Bapak orang jadi gulak gitu. Cung, mana nah jadi Hejo, Cung, weh. Nanya. Nah, Cung saware Hejona, Cung, weh. Teuing atuh Bang teh kunaonnya Bawa kramagar gitu orang teh. Ah, Cung, megar kaos orai wae. Cung, bener ya emang sasup lamunan, Cung. Tigana ieu gara-gara HP pareum teh. Orang kudu meman amanah ya, Cung. Tumpah si Joker ini, Cung. Tapi emang kan orang teh boga ilmu. Ya mah orang kudu guru heula euy duaan. Bener, Cung. Kudu buru-buru neangan guru, Cung. Si Joker teh emang sakti, Cung. Kudu tinggi ilmu orang-orang teh, Cung. Payahna urang mah ayeuna urang mencar, Cung. Bener Bang Ini masalah sahijinya kudu neangan guru Bener, Cung. Kudu teangan, Cung. Ayeuna mah maneh, Cung, ka barat, urang ka utara, Cung. Masuk atuh. Yuk. Siap. Siap. Kadenya aja, Cung. Hati di jalan ya. Siap. Cung. Kawan Mang. Kawan Mang. Teteganya ninggalkan orangnya. Hati-hati di jalan, Cung. Jangan sampai tersesat. Jaga kondisi. Jaga pola makan. Jangan makan simut. Jangan makan bancet. Jangan makan kadal. Apalagi makan teman, Cung. Hati-hati di jalan. Makasih Mang perhatiannya. Semoga kita lancar sampai tujuan. Jangan lupa kirim kabar ya Mang ya. Iya, Cung. Siap. Ayo di mananya? Di Sarapeki ya. Sedikit. Si Mamang ke mananya? Ke tepi mana? Ternyata untuk menempuh jalur kebaikan itu tidak mudah. Allah. Oh. Loh, ini di mana, euy? Sarapeki ieu masa leuwih asup ka leuweung ya. Hariwang si Acung. Duh, can manggih keneh guru nya lapar ya. Can manggih dahareun. Tapi demi menumpah si Joker, orang kudu kuat, kudu tegar, kudu istiqomah. Dengan guru kemananya? Ezekiel saya aja lemah itu Sika dewa mabuk kira keresep urang teh cocok sih kira jadi guru urang cik cobaan ke dia.
Hah. Aduh, kepanggil jagoan ada jelema Ada kenaon maneh ka dieu? Aku teh sudah berkeliling dunia. Dari ujung barat ke timur, selatan ke utara, tak kunjung aku temukan. Tenot. Naon sia kadon nyanyi. Tolong guru, terima Abi jadi murid. Bantu aku untuk berbuat kejahatan. Hari mana lieur? Nahan guru kan nusok mabok. Bias guru, sanes kumabokna. Nu penting mah ilmuna Abi mah. Kakara urang dihargaan. Saumur boga ilmu. Karek maneh hungkul nu hayang jadi murid urang. Jadi, guru, Abi diterima jadi murid? Gampang latihan memeti mah. Sok maneh ayeuna push up. Cetek pisan latihan yang dalam mabuk mah. Siap guru. Guru atuh maneh teh push up teh menelila. Aing mah ripuh kieu pusat teh sugan teh babari ripuh. Si guru kata gitu. Imah. Si guru. Pokoknya mah orang siap lawan si Joker. Maneh rek ngalawanan si Joker. Joker musuh urang. Tapi mun maneh sorangan moal kuat. Kieu carana mah kudu jang urang. Siap, Guru. Laksanakan. Duh, distrep peuting DT lieur nengan guru ka mana Itu juga nurek ribut Itu mah juga si Bang Pitung Kan favorit urang pisan. Hiji deui saha itu Teu wawuh hiji deui mah Dia mah kudu ditulungan bahaya Lain maneh iswanian datang ke kanang urang. Hagok aing ngelawan maneh. Datangkeun sakalian si Jokerna ka dieu. Biar lagi ngelawan kolot. Teu ka ngelawan bos urang, lawan heula ye urang ye. Bagaya gitu maneh yakin rek ngajak ribut ka urang? Jir, mau pedog euy. Teu mau nanaon. Jurus terakhir ieu mah kabur. Teh si kehet telah kabur. Kan ku aing rek diantap sia.
Wah bener ya mah calon guru urang sana naon geus lumpah udah lah. Wah, mah yang balik. Siapa tuh menang bejaan? Tah, datangkeun si Jokerna ka dieu. Jadi we sia kieu tah. Apa? Si kehead aing teh ilmu ka urang. Karek boga kanuragan sakitu aing bisa kabur. Dasar. Saya jelema tukangan ya. Bobo anak buah si Joker deui ieu mah. Panikos, Ruasos, Urazon, Ngomong naon maneh? Mana anak buahna si Joker lain? Notos, Notos. Punten guru, gue sana anak buah si Joker. Guru-guru sia mah ka aing teh. Jeung teu wawuh deui. Ari maneh saha? Nepangkeun abi guru. Sim kuring joro, sim kuring ka dieu teh bade guru. Nah maneh bobo ka urang? Apa ti mana maneh? Tribados, kengeng tataros, Tibaros, anu ngaheros, Pitos. Sia ngomong naon? Aing mah teh ka hartos. Sim kuring teh ngemban amanah guru. Dikalawan si Joker guru. Mana ilmu sim kuring can luhur guru. Sim kuring hayang bebaktos ka guru. Maneh moal kuat ngelawan sorangan. Ayeuna maneh ku urang rek dibeklan heula ilmu pangaweruh. Ngan maneh kudu siap jeung syaratna. Nuhun pisan guros. Nan saratosna naon guros? Sabarana mah syaratna mah gampang-gampang susah jang. Kumaha saratosna tuh guru? Syaratna mah gampang jang. Maneh ayeuna merokok jeung kopi. Anu lebih susos guros. Geus we mimiti mah eta we heula. Siap guros, permios. Ripos kieu juga teh gampang si guros. Karek ge sakitu sia mah. Kumaha lain gampang eta? Ripos guros. Tapi kan bae, urang kudu kuat demi ngelawan si Jokers. Ijen, pribados, teu kuat teh ngodos. Wah, tararik gitu ngalamunna Wah, Cuk. Ngalalamun teu nanya. Ya koret sih ngilu ngalamun ngilu ngalamun Di mana teman Tarzan? Tarzan lapar. Tarzan mau cari teman-teman makan Tarzan. Apa Tarzan ada di laut? Di mana teman-teman Tarzan? Panggil dulu teman-teman Tarzan. Tarzan lapar. Tarzan mau makan dulu. Tarzan mau sambil duduk makannya. Teu kuat teh aduh. Di mananya anu ngunakeunnya? Tuh ngunakeun Bah, di mana? Aman kamatan Gila.
Tarzan mau makan dulu. Bismillah. Kenapa bau limbah? Teman Tarzan kayak lagi Jangan kayak jelema segala naon deh. Yo, kuat tadi teh kagok. Makanan Tarzannya bau Iya micen di mana wae lumayan 1000 deui. Kenapa makanan Tarzan balik lagi? Makanan Tarzan bau Mang gitu tuh teh. Mang. 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 Ketemu lagi. Mama sehat. Aduh. Mang. Mama sehat, Bang? Sehat, Tas. Anggerem si Mama ngomong gitu ngerti urang mah. Kurasa. Aduh, Amigos. taruh pela ieu mah. Cung. Kumaha geus manggihan guru, Cung? Urang mah geus siap, Cung. Geus panggil guru Mang urang mah enak. Tapi guruna sok mabok wae. Jadi urang geus sakelu mabok. Deuk tambah mah. No. Kamakola, Roma. Minuman keras itu haram. Mang. Nah, kan Roma Irama. Kan Mang teh di Meksiko. Pura. Oh. Cung. Enak lah. Wayana. Urang siapkan strategi. Enak mah orang kita berkumpul. Karena guru kita masing-masing. Geus Mang ayeuna mah urang atur strategi weh supaya si Joker keluar ti markasna. Hah? Oh, Cung, benar, Cung. Ngeslek enak mah orang atur strategi. Orang datangan nih masih Joker enak mah. Kusabab orang lebih jago. Mana ini ayeuna? Nah, Mang. Jadi orang nu kudu ini ti heula. Pan Mamang lain lebih jago. Ayeuna, Cung. Ieu mah amanah. Gitu wae ah. Balak modal apa ayeuna mah. Beuteung teh beurih wae. Lapar ya ayeuna mah. Gaya sampe ya. Lumayan kercetrokeun. Lumayan ya dengan negara deh ya. Itu teman Tarzan sedang apa? Sepertinya teman Tarzan sedang hilap. Wah, Tarzan sedang apa? Karena tangkalan runtuh. Bagus. Wah, jangan mencuri tatangkalan. Mencuri itu dosa. Si eta saha? Aku ngaku uak. Wau gente. Cangkacang panjang anu panjang ucing. Intan, ucing, Elia, Teman-teman Tarzan tidak boleh berantem. Teman Tarzan harus bersalaman. Bersalaman. Bagus, teman Tarzan bersalaman. Oke. Ini mah anggar ya, ketepuan wae si Mamang mah. Aya kitu nya si Joker. Punten. Saha eta teh? Geramputan punten ka urang. Hei, naon? Naon mereka dieu? Nah, yang Joker ini mah si kena geroannya salah alamat gitu nanti. Ngomong naon maneh? Aing Joker. Bener ya mah si Joker kumanya wae udah nyampaikan pesan Aya pesen naon maneh ka urang, ha?
Jadi kia Joker, abi teh kawetan pesan, ku ajoro, jeung aulek, jeung orang nangtang sigana nangtang eta mah ka Joker teh. Nantang naon? Oh tah Joker, nantang gelut. Oh si Joro mah tah ngenas pisan tah ka Joker mah. Tapi lamun si aulek mah tuh bager, sok puji-puji ka Joker teh. Saha si Hulk jeung si Joro teh? Urang mah teu nyaho. Tong boros si Hulk jeung si Joro. Si Dewa mabuk jeung si Pitung oge eleh ku urang mah. Awas ya. Guru-guru urang udah disebutkeun teh. Kumaha urang kumaha nya? Atas di ulang Joker ya. Ayo kacai. Marane si anu narangtang ka urang teh. Haha, mana si Pitung? Mana Dewa mabuk? Teu kapok-kapok sia ka urang. Joker, aing kamari eleh ku maneh. Tapi aing ayeuna tingali. Aing geus mau balad, jang elehkeun maneh. Boro maneh mau pasukan sakieu. Rek ribuan oge urang mah teu sieun. Joker. Joker, mana apa si Hulk? Tah, urang si Hulk teh. Hulk. Ternyata mana teh anak buah si Dewa mabuk. Nyampaikan pesan, ngakukeun ngaran batur. Pengecut pisan manehnya. Joker, maneh masih kena bisa surah seuri. Sakedeung deui tamat riwayat maneh. Geningan kuat kayaknya si Joker teh. Hegi sekolah berbeda asam urat, aduh ya. Wah, udang wah. Mana masih gara can maboknya, mata keleh wae. Wah, Cing saya capek. saya mati nyari. Ngan sakitu kemampuan marane. Hah, di marane diajar bela diri teh. Teman Tarsan sedang ngapain? Sepertinya teman Tarsan sedang berantem. Harus dibubarkan. Teman Tarsan sedang apa? Itu mukanya kenapa, teman Tarsan? Sama nih. Tarsan suka kupluknya. Itu kupluk urang eta. Kupluk urang eta. Nah, jadi budak. Kening kalau mana teh tina kupluk kening euy. Aing hanas capek-capek ngalawanan heuh. Santai teh gitu. Kurera. Eta kekuatan urang. Sudah, jangan menangis teman Tarsan. Jangan berantem sama teman Tarsan. Lebih baik kita berpantun sama teman Tarsan. Tah, lamun main pantun urang satuju. Yeuh, urang boga dua yeuh, dangukeun. Beli cutter ame bambu. Cakep. Hei Joker,
lu jangan belagu. Cakep. Siapa Joker kadon leweh di bere pantun teh. Kekerek ke hiji, ye dangukeun nu kaduana. Beli baterai ame papan. Cakep. Burung elang dimakan panda. Cakep. Gue RT emang tampan. Cakep. Tapi sayang hidup menduda. Cakep. Hari ieu naon ieu teh? Bisa kitu miluan? Menang mah miluan ah. Itu keur syuting. Nah, tuh menang. Keur syuting. Atuh balik deui we. Keur syuting. Berisaan orang Betawi mah hijin pantun teh. Jadi resep orang. Beli baterai ame papan. Burung elang dimakan panda. Kena raun mang lu ngarulang gitu. Ngarek ngetes pantun urang ah. Singka pake tuh kumaranena. Cung, Wang, ngarulang. Cung, Wang. Aya naon teh? Niraruah sih. Siapa angeren ngarulang teh. Lain urang teh boga pangabisa anyar euy. Karesep aing nu anyar teh. Seger sepantun urang teh euy. Cing pangilayekeun kumaraneh. Alus teh pantun urang ieu. Buset. Cakep. Nah, sate. Can ge mulai aing pantuna ge. Wis cakep-cakep. Oh, suganteng geus. Kieu barudak pantuna. Beli baterai ame papan. Cakep. Burung elang dimakan panda. Cakep. Gue RT emang tampan. Cakep. Tapi sayang hidup menduda. Cakep. Tuh nyatar. Duda. Kalem barudak pantun mah aing mah loba. Yo, dengkeun kumaraneh nu pamungkas teh aing pantun ye. Beli baterai kerangkas pitung. Cakep. Gua RT emang mirip gaya si pitung. Cakep. Cung. Si Pitung. Mang, orang ngalamun kene kitu mah. Ini mana? Hampura cung, memastikan. Aduh, guru. Guru mang Punten guru. Hapunten guru. Nah, nyebut guru berarti pantun orang kapake ku barudak. Geus kieu barudak. Murek diajar pantun ka imah we maraneh.